Kumahanya mun kuring jadi artis, pasti kuring bakal beunghar. Tekung si Lila, jol aya nu ke kantok panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Linguyungin. Bunga suka lebetnya. Enggak, aya tas ya teu. Banyak urang pilarian. Enggak. Aya naon, Lin? Hetullah, kalau hari ngomong link Mas Rito. Katanya beda kasih masker. Tahu duluan ya. Natasha bebeja heula ka indungna. Terus manehna tuluy ka imah si Ito. Tos kitu manehna geus nepi ka imah si Ito. Assalamualaikum. Ito. Waalaikumsalam. Widen sanitasi aya naon? Biasa to urang ulin. Apa cek bahasa ayeuna mah urang heng-heng. Hang out meureun. Heeh tah kitu cek urang teh. Oh, hayu atuh urang saum meh adem. Hayu. Tadi dia mah urang hayang yang jadi artis bisa mah ya. Da mana yang mau matak beungeut juga bujur saeng kitu ge yang jadi artis yeuh. Nekeun jadi artis mah kudu geulis, kudu bohay, kudu manis. Ari mana jiga naon jiga lutung ka sarung. Oh, mah itu dega. Ari mana? Ka urang ngomong tiga lutung ka sarung saku beungeut geulis kieu jadi giga Selena Gomez oge. Teh emang fakta coy, fakta. Geus teu darebat we lah, bilieur. Tuh, udah si itu tuh mau ngabaca poe. Kumaha lamun kieu? Teh Tasya nyen video di Buligir. Asupkeun ku si Wiwin ka Instagram, terus uploadkeun kayak viral geura. Apa? Incus harus dipuligir. Teu hayang maneh we dagal karena teuing. Oh, kumaha lamun maneh jadi vlogger? Oh, vlogger. Vlogger mah nu sok liat dan sok utahan lain. Ih, eta mah utah uget, Tasya. Vlogger mah orang nyen pake biasa pokoe pas sepukeun. Oh, gitu. Assalamualaikum teman-teman. Halo. Di dieu abdi aya di tempat wisata anu keur viral. Di dieu teh cenah mah aya siluman babi. Tapi teu apalnya abdi teh can mendakan siluman babi eta teh di mana. Tuh guys. Tinggalnya Natasha atoh kumargi videona viral sareng janten trending topik dina YouTube. Alhamdulillah ya Allah. Oh my god. Tasya manehna naonan siga jelema burung. Mati dia viral mana YouTube mah. Mamatak. Ih, si mama tara percayaan tinggali mak. Mana ningali? Pokoknya tuh alhamdulillah Tasya mah teh bakal asup TV bakal loba duit. Oh my god, nyawa. Tekung si Lila, jol aya nu ke kantok panto. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Salam sapa ya? Perkenalkan Bu, saya dari TV Tung dari Jakarta. Perkenalkan Bu, saya dari TV One dari Jakarta. Oh, wartawannya asup TV euy. Bu, Natasianya ada? Ada, tunggu bentar. Ada naonnya? Kami kesini untuk mewawancarai Anda. Aduh, mangga kenapa? Terima kasih. Apa yang Anda rasakan ketika video Anda viral? OMG pastinya happy atuh teh. Apakah ini pertama kali Anda masuk dunia vlogger? Iya teh pertama kali. Mengapa Anda memilih untuk menjadi vlogger? Karena bayaran teh gede atuh teh. Oh iya, terima kasih ya Tasya atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Iya teh sama-sama. Waalaikumsalam. Si Lila, Natasha indit ke kota dek dengan tempat kerpikeun manehna cicing di kota. Mak, Tasya izin halanya bade angkat ke Jakarta bade ngarahi cita-cita Tasya jadi artis teh ya. Sok kumaha didoakeun sing betah sing sukses di ditunya geulis. Amin mak, hatur nuhun ya mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cien jadi artis ayeuna mah euy. Mana tuh bagi-bagi kan kunaina. Ih, maneh we itu kan cengus pisan kana duit teh. Sama dia Tasya. Kete bakal terkenal di mana-mana. Nyala, Tasya teh tuh kan mesti bakal jadi artis. Natasha cicing di kota ayeuna manehna geus sukses jadi artis, boga imah sorangan. Aya naon, Win? Hei,
Ieu teh Tasya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Tadi orang bilang ayah jadi artis bakal kejadian mau.